Kadifdahin seperti bangkong, eta bangkong dicairup di darat hirup haram hukumna. Kiai cenah bangkong rupa-rupa, aya anu depek, anu panjang, anu bancet. Meureun nu bancet mah meureun henteu sia manawar. Abong-abong osok teh. Ente cerita mah gurih. Tolol siapa? Edahan gurih. Masya Allah cenah eta mah eta bangkong anu bancet teh anu kuda ping-pingna teh tah. Ai korodokna bangkong korodok tah mah bangkong sawalan pas gitu. Ieu bancet mah teh cenah aduh. Anu ieu na ge naon gara-garana awakna panjang teh. Meureun teh mah halal. Sia mah make meureun. Sekaligus bangkong haram. Mun ditanya kok bisa diharamkan, sebab hirupna di dua negara. Asal hirup di dua negara gantung haram ya bangkong. Sanajan eta Kangjeng Nabi bangkong teh ngabogaan keunggulan, ngabogaan maziah lantaran bangkong teh suarana eta teh tasbih. Masyaallah teka tebak urang urang mah kadang kangkengkong betung sakitu belentung ngaranna kadangnya teh gitu padahal mah eta bangkong teh horenganan ngabogaan kaistimewaan eta teh hewan alladzi la uzma lahu nu eueuh tulangan nya nama eta horenganan suarana adalah tasbih. Masya Allah didengekeun sebakurang ti penting suara bangkong teh. Kok ngadengekeun di sawah pula di kamar. Di kamar mau kokokan eta lain deui ya tuh. Saya masuk ka mana bae heran deui mah. Di sawah. Amun urang sering-sering ngadengekeun eta ngadengekeun subhanallah 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 Allah. Kok urang ngadengeun gitu kan padahal Allah urang beringak bulu lamun urang dibukakeun hijab ngadenge suara bangkong urang bakal muringkak bu cik Kangjeng Nabi la taqatulud difda ulah maraihan anjeun kana bangkong fa inna na'iqaha tasbih sebab suara kokok-kokokona bangkong eta adalah tasbih. Masya Allah cak Kangjeng Nabi. Para aulia Allah anu sok hudang ti peuting mentang mata ngadengekeun suara-suara hewan sok sasada ti peuting ya cak-cak ya bangkong ya toke jeung berbagai suara-suara bakal senyum-senyum wali Allah ti peuting teh bakal cerik ti peuting teh teu kudu babacaan ti dirina ngadenge suara-suara hewan ge geus merasuk kana jantung
buktikan ucapan Kangjeng carana bersihkan awak urang bersihkan tina naon cenah kiai bersihkan tina rozail penyakit kolbu ulah aya ria ulah aya ujub ulah aya hasud ulah aya takabur ulah aya hubul mal hubul dunia hubul jah hubul riasa eta kan urang kabeh tah urang kabeh tah eueuhkeun disebut sifat basyariah sifat kemanusiaan eueuh urang katempelan ku sifat malakutia sifat malaikat alam urangna geser tina alam mulki kana alam malakut bakal kadenge suara bangkong teh tasbih bakal kadenge suara cak-cak teh tasbih bakal kadenge suara-suara hewan tasbih mentak hayam lamun kongkorongok di bawah jam 12 eta nandakeun di lembur eta teh aya nu zina lantaran ngajerit hayam lamun hayam kongkorongok di jam 12 datang ke jam 2 kongkorongok eta ngahudangkeun para aulia-aulia Allah para sholihin lamun di jam 4 kongkorongok ngahudangkeun jelema bego molor we sia molor we sia tah anu kadenge kurang apa nu eta bae urang teu karasa dicarekan ku kotok ku hayam masyaallah komo di Cianjur bapan aya kotok pelung teh di Cianjur Sukabumi Garut eta teh keur nyarekan sia sebenarnya mah nu bogana seri we tolol bagus cenah kongkorong kotok aing pugu keur dicarekan sia tolol orang Garut masih seria tolol aduh masya Allah teu kaharti ku urang teu kaharti di bawah jam 12 aya kotok di lembur urang ye kongkorong teangan coba tek ceuli datang ka nu zinah bae geus ditajribah ka mah kos kitu ge sok sorotan ka kontrakan ayo hujanana tek ceuli rampungkeun 2 ceuli aing dalam mudah-mudahan ku percaya-percayana ka ucapan para aulia-aulia Allah ti ditu ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gas mulai ti penting ge ya kotok kongkorongok wah prinsip gue bisa ngaganggu ye buku ngabejaan nah ikir cerita seputar hewan awas ya urang makan teu kaharti bahasa Kangjeng Nabi mah ngabahasakeun teh latak tuludikna ulah ngabunuh anjeun ulah maehan anjeun kana bangkong ieu teh maksudna ulah dipaehan teh naon maksudna kok bisa urusan lana karena haram di dahar aduh hubungan jeung dahar otak urang mah datangna kadinya hungkul serahkeun ka pentafsirna sahabat ngajelaskeun ditaros ku sahabat maksud latak tulu naon dikembangkeun ku para ulama jadilah ijma ulama panjang mun dicaritakeun cara-carana lain bagian urang lembur tah kos kitu kaditu bae bagian urang kota di DPR di MPR kajian coba pang bahas tentang bahas latak puluh dikta teh maksudna naon sia ongket sia ye ente cenah teh lain urusan kami kieu teh mah kami mah urusan corona nah itu ai kitu naam sabodo keur carita lainnya ieu keun hese hukum teh kok latak tuluy dikta teh terjadi jadi kana haram sih di daharna pagawean mujtahid mun kukula dirinci
tina bahasa-bahasa eta moal datang ke asa moal anggeus datang ke asa kudu dahar di dieu kudu aing kudu nyuguhan sia berarti geus lain mah tadi mah beres belan lah ieu mah keur cerita hese na ngaji ulah disangka taki santri-santri anu ngadarapang setahun 2 tahun 5 tahun 10 tahun ku cenah angel amat tah menok tah ngamaknaan kos gitu tah hese urusanana ulah maraehan maneh kana bangkong lantaran bangkong teh suarana teh tasbih kok bahasa kitu jadi haram di dahar tuh kan Masya Allah kahiji nomor kedua bangkong teh pernah takorub ka Gusti Allah dengan suara bangkong nakia udifda kok ternyata horenganan mohon ka Gusti Allah berikan abdi kekuatan ya Allah untuk menguasai Masjidil Aqsa supaya Masjidil Aqsa tetap dimiliki ke orang muslimin ulah sampaikan ka tergeser ke orang-orang non muslim terutama Yahudi cerik bangkong dengan bahasa kokok nah horeng ngadoa urang teu pernah ngadoa kos gitu urang teu pernah urang mah ngadoa ya Allah ya Rabbi bere abdi kekuatan abdi deuk siap ka Israel Palestina abdi deuk siap perang ngalawan Yahudi teu pernah kos kitu urang nganongton doang paling gecek Allah ulah waka ka Palestina sia di negara siapa heulana tuh ulah waka ka Palestina heulana luhur teuing teh mah di negara siapa eta mbak-mbak Nur Wiganta bagian sia dakwahan ku sia geus mulai urang isukan mah asal aya mbak teu make jilbab mbak sini ada apa Mas nggak tahu saya Ustadz sini ya tahu nah ini mbak nggak pakai masker dan nggak pakai jilbab masuk kamar kecil mbak boleh juga nih siapa dakwah ada kos gitu heran nih oh ini dakwah kan Masya Allah ulah waka ke Palestina ulah jauh ting nyebrang ka ditu kapal lagi eueuh ya nah ieu mah urang di negara urang bae hese di negara orang mah lain negara Islam negara demokrasi NKRI salametkeun urang bae ulah hese-hese urang nasehatan pamajikan urang anak urang geus tapi urang sakitu bae namun masing-masing keluarga nganasehatan keluargana aman sebenarnya aman teu kudu hese-hese tuh ya